Assalamualaikum Pak. Sampurasun. Kampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang ngahaturkeun rebu nuhun ka hatur Allah Subhanahu wa taala. Cicing paling kalau aku ning teh eta nu boga hajat. Ini teh cicing. Cing urang tulikeun di doana. Tadi teh dugikeun ka syukurannya ieu teh berehna urang di dieu teh ngariung ngumpulung alhamdulillah dipapag dibarokahan ku rezeki tuangeun. Anu syariatna ieu tuangeun teh sumping ti kulawargi Bapak Galih kali Ibu Anissa kalih. Anu taya sanes bade ngalakeun syukuran tasakur bini mah wirehna alhamdulillah Ibu Eni dialihkeun tugasna dinesna anu kawitna ti SD Gunung di SD Cimarga anu ayeuna di Gunung ini ayeuna ngalih ka wewengkon SD Linggasari nu aya di daerah Bunut Situraja. Atuh mudah-mudahan tugasna sing langkung barokah, dipasihan kalancaran, kasalamatan digampilkeun segala urusanana. Mudah-mudahan Allah oge nang tayungan sagala rupiah anu dicita-citakeun ku keluarga Bapak Galih sakali sareng Ibu Erni sing diijabah tina kanan ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng nu utamina mah sing sehat, lahir teu makaning batin, rezeki tuangeun anak ieu tinggal ayah hayamna ih barokah pisan aya tempena segala rupa tuh tinggal ieu basketball gitu. Alhamdulillah. Atuh kituna kurang udah di basketball teh kurang ngaturkeun nuhun ka Bapak Galih urang dipungkasan wae ku barokahna Al-Fatihah.